Halo barudak, dinten ieu abdi nuju aya di Braga, salah sahiji tempat anu paling rame sareng populer di Bandung. Nah, dina kesempatan ieu abdi hoyong masihan rekomendasi tempat tuang anu hargana ramah di kantong tapi rasana tetep istimewa. Cara milarina oge gampang pisan, di payunan Braga Mall langsung belok ke kiri teras lempeng wae, engke bakal ninggal foto booth anu temana unik sapertos kamar mandi. Nah, restona pas pisan aya di gigireun foto booth eta. Sampurasun barudak, ayeuna abdi keur aya di Braga. Ayeuna abdi bade nyobian dahareun anu viral aya di Braga nyaeta steak dan pasta. Hayu barudak urang cobian. Langsung wae lebet, engke bakal diarahkeun ka lantai 2 tempat steak dan pastana aya. Saatos dugi ka luhur, pengunjung bakal dipasihan menu sakaligus kertas kanggo nyerat pesanan. Sistem mesenna oge gampang pisan. Pilih heula menu anu dipika hoyong, terus tuliskeun dina kertas anu tos disadiakeun. Saatos eta langsung wae pasihkeun ka kasir. Anu langkung manah di dieu pembayaranna oge tiasa nganggo cash loh. Pilihan menu di dieu oge loba pisan, nepi matak bingung hoyong milih anu mana. Salah sahiji menu bestseller di dieu nyaeta The Crispy Chicken Cheese Bolognese sareng Mojito Virgin. Cek pelayanna, dua menu ieu hampir unggal poe sok sold out. Tapi teu kedah hariwang, menu-menu sanesna oge teu eleh nah. Jadi loba keneh menu anu wajib dicobian. Sampurasun barudak. Di dieu tadi atos mesen. Ayeuna geus aya barudak menuna tinggal ngalir kieu nya gieu. Meni ciga nu ngeunah. Betul, ayeuna urang makana teu sorangan tapi di baturan ku si Pagia. Say hi Gia. Halo barudak, nami abdi si Pagia. Hai. Ayeuna masuk aya. Yuk gaskeun. Ngalir kieu. Ih, meni gaskeun. Meni enak. Cik ngagirkeun pisan red. Langsung we urang cobaan nih red. Gaskeun. Abdi bade nyobainnya spaghetti na isi gana mengeunah pisan tingali. Mengeunah pisan di. Orang cobaan ieu na red. Cocok dia. Chicken crispy. Steak chicken crispy ya teh red. Mengeunah pisan saosna red. Cobaan red. Cheese-nya ieu teh. Cing cobian saeutik. Delicious. Enak pisan ieu mah. Mantap pisan. Barudak salajengna urang cobaan menu anu letik-letik ya barudak. Semua menggiurkan ieu mah. Cobaan red. Nah, segera mah bade nyobaan ieu hayam lagi. Red, nikmat dunia ieu mah ngeunah saosna nendang pisan. Barbecue nugget rasa ieu mah. Worth it pisan mah mun di padukeun jeung sangu jiga ngeunah bisa red aduh eta mah. Laret heuh. Entang lagi. Meunah pisan gurih-gurih kitu. red gurihna karasa pisan, crispy-na pas, garingna cocok laret jeung abdi mah red. Ini cocoknya dipadukeun antara chicken jeung kentang, aya sayurna oge. Dua pakai dua cendol. Ngagihkeun nya red tong poho dijeget teu makanan hungkul aya nginumana. Aduh, penasaran Urang cobaan. Naon ieu teh ngaranna? Mojito Virgin. Mun penasaran segera banget kieu tinggali. Ayo aja orang
urang cobaan nih ngagiurkeun kieu. Enak pisan. Seger ya dipadukeun jeung lemon pas pisan. Nya ditambah aya nu nyereng-nyereng nak itu sigana mah es krim. Enak pisan ieu teh worth it pisan. Nah sobat, kumaha jadi ngiler teh ningalina. Upami nuju ulin ka Braga, tong hilap mampir ka Steak and Pasta Braga anu aya di Jalan Braga nomor 107. Tempatna nyaman, tuang ngeunah-ngeunah, sareng hargana oge ramah di kantong. Ulah poho mampir samemeh kaburu beak. Jeung siap-siap kasupkeun tempat ieu kana daftar tempat favorit rerencangan sadaya. Oh nyaret, Abi penasaran pisan ka tempat jeung menu nu aya di dieu. Sarua abdi ge penasaran. Hayu agi ya urang tanyakeun ka Teteh atawa Aa anu kerja di dieu. Urang penasaran pisan. Gaskeun. Assalamualaikum barudak. Di dieu abdi sareng bade ngawawancarakeun Bapak Tepatkeun nama abdi areta di dieu aya Bapak Ruli, para abdi kira naon ya? Siapa usaha ieu? Saya aya di mana wae selain di Braga. Sementara waktu di Braga heula di tempat usaha mah teu acan aya. Menu-menu di dieu langkung cocok dipika resep dina waktu iraha sapertos enjing, siang, atanapi wengi. Langkung saya itu wengi dinten wengi pengunjungna seueur. Selanjutnya Bapak saha target utama anu meser di dieu naha kalangan remaja atawa sepuh sadayana kalangan oke lebih dari anak kecil sampai orang tua juga masuk. Mohon lajeng temutkeun Bapak nah menu-menu di dia cocok pikeun remaja atau sepuh Karena menu-menu di dia itu istilahnya untuk kualitas rasa lebih standar, tidak ada batas usia untuk anak, untuk dewasa. Kumaha cara Bapak kenalkan menu-menu anyar di dia ke para pelanggan? Nyandak menuna, ngapromosikan menuna. Nyandak menuna, ngapromosikan menuna. Ya. Terima Bapak. Enggak. Barudak sakitu wae nya review teh Abi pohonya steak dan pasta anu aya di Braga. Penghilapnya ka dieu.